Emang kunaon gitu? Mana teh bukan duit saperak-perak acan. Atuh si Emelut apal. Kapan urang teh si Mahna geus pinjem duit, terus hari hegda teh boga duit meni karunya. Ya ka dieu nu karunya mah maneh. Con, kunaon ngalamun wae? Keur ngabayangkeun jika nama ngareuna jadi pahlawan. Teu kudu dibayangkeun hayang jadi pahlawan mah. Yeuh urang aya carana. Kumaha carana? Tinggal ngadahar we. Ngodading mang oleh. Emang rasana kumaha? Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Putus, itulah layangan putus. Mana? Tuh. Wah, padahal kan kemarin baik-baik aja, gak berantem. Kok bisa putus? Tin, heula dagoan. Aya naon, Mel? Tadi urang nempo mamane keur gegero nyeuseul sorangan. Nyageun bae atuh, nyageuning. Atuh lain baturan ka ditu. Yeuh nya, keun wae. Da emak abi teh geus dewasa, teu kahulu di mandoran. Hah? Boa egang. Con, mun maneh koret, urang mah mung jadi babaturan maneh. Terus Amun maneh sombong, koret, bedegong, urang mah teu hayang jadi babaturan maneh. Badan aja ada orang mah teu hayang babaturan jeung maneh. Ih, kepedean. Ih. dut keur naon? Keur cicing wae. Eta buuk meuli kusut kitu lain sisiran. Teu boga sisirna. Atuh make nu lindung maneh. Ku indung urang teu ka Arab. Atuh make nu lanceuk maneh. Urang mah teu boga lanceuk, da urang mah anak tunggal. Nginjeun nu adi maneh. Terus bugu urang mah anak tunggal, berarti teu boga lanceuk, teu boga adi. Nya geus atuh nginjeun bapak paneh wae. Terus bugu bapak urang teh botak.